Heeh, pada orang nggak biasa udah ka dieu. Coba tanya Mat, bener aya rahasiana. Mat, kumaha cara warung anjeun bisa beuki rame? Ka mana bae resepna? Ah, gampang atuh Tin. Kan tinggal ngikut tren hungkul. Teu naon deui Mat, kopi mah kopi, gorengan oge gorengan, naon ari bedana? Eta nu penting jang. Kuring mah masihan ngaran anyar ke tiap gorengan. Misalnya bala-bala, ayeuna disebut salad Sunda. Terus gehu jadi tepokan. Lain bala-bala jeung gehu biasa deui. Terus ari gorengan nu karek karasa eueuh deui teh naon ngaranna? Eta mah nu ayeuna keur booming atuh. Gorengan misterius bisa ditaksir naon pokona kejutan diunggal gigitan. Kejutan diunggal gigitan.